hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji cager aneh ieu mah bet ngareneng jeung jelema anu bukan-bukan lur kaula anu opat geus jadi opat potong yap dihaturanan linggih kalayan mentang bentuk hiji-hijina. Teu sangka urang bisa patepung deui. Linggih. Aduh, cepot, saha ieu? Salamet maneh dawala nu dipika melang ku bapa teh jang. Nah saha ieu teh? Ieu bapa maneh jang. Tersangka bisa patepung deui. Linggih. Aduh, salamet cepot dawala. Salamet saha ieu? Ieu bapa maneh jang. Teu cekah lieur. Sarua bapa maneh. Wilujeng tepang deui. Aduh, anak king. Nuhun jang. Maneh salamet. Ieu teh nu hareup warnana putih, kuning, abang, ireng. Ieu teh saha? Ieu teh bapa maneh jang. Ieu bapa maneh. Nu recah ya sesekar ningwang. Nur cahaya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang hadieu Semar nah geus paeh geuning murag jantung panginten meureun murag jantungna meureun teteh reuas teteh meureun soak teteh ningali anakna kumaha tuh urang cacak jadi opat teh ditu dileuweung dina gawir sae ayo bungan kahayang na para raeh mau ngajung jurigan gitu sieun jadi uka-uka nepi ka kieu na eta kajadian dugi katega eta lain banyol ieu sumuhun tos kausap korod Arjuna geus kausap korod Arjuna geus kapangaruhan ku dedemit anu ngaku Sang Hyang Jagat Netra sumuhun boa-boa ieu nagara Amarta bakal kajajah ku nukaran itu leres paur we aden yang nah hajara rempe kamana barudak teh tobat cepot dawala alah ampun ting geuningan ieu teh getih lamokot aya nu nandasa Gusti anu Maha Agung ampun aduh astaga kabina-bina teuing ieu teh saha saha nyai kaula nun saha cing anjeun teh garwa Semar di Malan ai garwa Semar mah atuh kudu geus waspada jeung permana tinggal sumuhun cing buka paningali batin anjeun ieu saha kaula nu sabenerna istri sajati sok indra nu kagenep gunakeun saha ieu tobat
Aduh ampun teingingan teh salaki kaula kunaon ieu barudak dipaehan melaan bapak dupi wujud salira wujud bapak teh keur dicacak jadi opat tobat teuing naon ieu teh pasoalanana aya jalma anu ngaku Sang Hyang ngaku raja ongko sakti mandraguna raja-raja dijajah tiap negara aduh kejadian anu model kieu bahaya mah lain antepeun ieu buktina geuningan kulawarga urang anu diheulakeun ieu cik atuh panglanongankeun kudu kumaha ieu keun bapak tanggung jawab ngan bisi aya nu nanyakeun ka bapak ngaran bapak teh Dewa Nur Cahya sae eta ulang Dewa Nur Saad Nur Cahya payu sareng tuh cik atuh panglanongankeun cepot dawala can waktuna maneh balik waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji cager aka geus hirup geus dawalu naon hari lain kuring mah paeh keneh manya euy anu paeh ngocoblak euy hudang lah ngada dewek teh paeh teh dipaehan euy ayeuna ditumari teh lah ada orang tadi kena buru-buru jaring itu lihat ngaduh kumaha cu saya aneh ieu mah bet ngareneng jeung jelema anu bukan-bukan kumaha teh saha ieu teh mah sabenerna mah jang mak teh melaan maneh lah mak teh melaan maneh hampura dawala melaan kumaha hari bapa maneh teh dibawa dicacag ayeuna teh dileuweung bakal jadi opat salira bapak teh bener jang nah Arjuna jadi kitu mate kokoceakan nempo wujud maneh baloboran getih duaan atunaha keur ceurik kitu sumping ieu satria ujug-ujug bogoheun ka ma ceuk ma teh heug teu nanaon kaula dipikapalae ku salira tapi pangjagerkeun heula anak kaula ari pek teh pinter maneh teh dicagerkeun teh ku ieu uang Tionghoa teh lain kakasihna teh nyaeta Dewa Nur Cahya leres aya nu keur jejeritan si horeng inung anjeun keur jeung cerikan anjeun nya kaula teh ngadua anjeun diubaran ku kersana Gusti nu kagungan hakikatna mah ai nulung tong bari mentung lamun mere ulah bari neke ai kitu geuning anjeun mah nulungan teh aya kahayang eta hayang kawin ka inung kuring aya pamrih ngabagi-bagi duit aya masjid can anggeuskeun ngan ceulina di harewosan ulah salah nyolok ulah ieu nya marek nulung ulah sok kitu
henteu ieu mah kararesan we. Ma kumaha jang? Ai ieu teh urang mana cenah? Cik atuh. Ari sabenerna mah ieu teh bapa maneh jang. Bapak naon? Bapak naon ari mah? Bapak maneh Semar teh ieu nu aslina mah jang. Cepot. Iya bapak maneh jang. Bapak abdi kumaha ieu teh? Bapak maneh. Bapak teh pan tadi teh rek dipentat keur tumbal ku Arjuna. Keun antep wujudna mah cenah dibawa cenah dicacak jadi opat. Tapi ieu manukna anu bakal ngayakeun tungtutan ka maranehna. Bawa nya da bapak urang mah bisa mancala putra, mancala putri, mancala pager ge bisaeun. Bapak mah sakapeung jadi satria, sakapeung jadi burung hantu. Ini siang kemana karpai ngomong ti. Anu leres. Bapak maneh ya teh jang. Bapak maneh jang. Ah nya meureun. Tong make meureun atuh inya mah. Cing amuan sampingna da bapak mah sampingna teh seungit kastori. Nya ge kuleuheu aya seungit nu mandiri. Bade namun sinjang sakedap sok. Aduh, obat cing bapak. Paingan mak bogoheun. Mak. Geuning ieu teh bapak monyong disangka ku abdi urang Korea meureun. Punten sok. Teu sangka eta bapak urang Bapak Semar. Paingan emak montel aya di kamar meunang ngahep-hep aya dikeukepan ku nu kasep meureun. Nya paling-paling geuning aya dina pangangeusane ngaguik. Yes teh. Kembali ka kolot kitu. Nya bapak urang loh bapak urang ngayakeun tungtutan jang. Urang ngayakeun balitungan. Urang serang eta nagara ku urang. Wah, sanagara diserang ku sorangan bapak teh kumaha ieu teh? Bari jeung raja-raja patalukanana ge kumaha lamun koalisi. Astina Wirata ke dipenta pertanggung jawab dan dipenta bantuanana nah kira-kirana malah bakal atoheun urang Astina, urang Wirata, urang Manura oge da kabeh dijajah atuh. Tah ieu teh bisi ngajajah ka Amarta jang. Kumaha tuh Pak? Hayang aya batur maneh. Panjenengan bener nya. Ma kaulah nun nyayogikeun sai naheur sai mah cing loba bakal datang semah ka dieu. Saha sok we. Tepino kaulah nu. Tara dua kali mama dititah ku bapak pok dirdig. Pok dugdug. Beda jeung si ai. Eta dititah ku salaki teh kelanan atuh kagok. Keur geus sia TTS. Buru mah minta cai kelanan dia maca heula SMS ti saha tia tah gitu. Brak babetkeun. Geus atuh mun kata tuluyan kitu. Bade ngahaturanan linggih saha Pak? Pindah ka dieu. Urang nyieun keanehan. Naon jadi pemburu hantu. Da geus lieur anu jelema teh geura tong borom make jeung pipilueun kana urusan jelema urusan juri geus pipilueun. Naon maksudna geus jawab.
lain naon maksudna ngalah duit. Masih ada Kang Basyo ngalah duit mah. Pecakan sarerea sadunya dagang baso sanu rek meuli. Aya naon, Pak? Urang ucing-ucingan ya. Ta ayeuna wujud bapa teh geus diteuk-teuk jadi opat. Ku saha teh? Ku Arjuna. Digemol. Dek disetorkeun ka pigurueunana. Dulur kaula anu opat. Geus jadi opat potong yap dihaturanan linggih kalayan mentang bentuk hiji-hijina. Ieu kaula salaku pancerna nyalukan anjeun. Arjuna katatang koteteng milarian wujud Semar teu aya tina gemolan. Si horeng ieu wujud tecing balalesat anu opat potong teh. Malah datangna katumaritis teh lir katumiri notog leuwih. Lami-lami iya opat wujud teh opat potong teh jadi opat wujud manusia. Tingali pot ayah saha di buruan. Waduh, katumiri pelangi. Nah apa jadi jelema? Oh Star Trek orang planet moa alien mah keur ngetuk. Coba balik nih ke kawan kita di miheulaan nurungtung. Yap ka dieu sampurasun. Eta teh saha Pak? Engke we tanya ku maneh saha? Sangka orang bisa patepung deui. Linggih. Aduh, cepot. Saha itu? Salamet maneh dawala nu dipika melangku bapak teh jang. Nah saha itu? Ieu bapak maneh jang. Bapak abdi. Bapak abdi nya. Lieur engkang mah ce. Aduh, tersangka bisa tepung deui linggih yai. Aduh, cepot salamet maneh jang. Dawala saha kitu teh? Ieu bapak maneh jang. Ke aing teh ngimpi naon teh? Kumaha teh? Tersangka bisa patepung deui. Linggih. Aduh, salamet cepot dawala. Salamet saha ieu? Ieu bapak maneh jang. Teu ceuk harti aing kelenan-kelenan. Ari ieu bapak maneh sarua. Lieur. Sarua bapak maneh. Wilujeng tepang deui. Aduh, anak king. Nuhun jang. Maneh salamet. Ieu teh nu hareup warnana putih, kuning, abang, ireng. Ieu teh saha? Ieu teh bapak maneh. Bapak maneh jang. Ieu bapak maneh. Bapak maneh jang. Ari ieu bapak maneh. Nya salaki emak itu kabeh nya anjir emak kuatan kulimaan dulu edan emak euy waduh paingan ngehep-hep di kamarnya teh we saurang nungkup meureun tobat alah aya keanehan kieu bapak kumaha ieu teh abdi can kapikir aduh bapak gening bapak mah teu diremus ayat-ayat Allah teh jeung nyatana bisa ngabuktikeun 4 kali 5 panser teh ieu
Bapak anu sok didongengkeun ku bapak geuning bapak mah abdi mah Pak seueur hijab keneh nu matak diuk jang diuk Gusti paingan emak bogoheun ieu salaku panserna nyaeta Sang Hyang Dewa Nur Cahya Doh, leres. wilujeng sumping kadulur opat kaula Ayeuna mah loba bapakna cepot mah deuleu loba bapana, can bapak Tere can, can bapak Syarif can, can bapak Eding can Bapak Haji Sidi, can bapak Haji Sidik can Bapak Yang Ati, can bapak Yang Atin can bapak Kukut can Bapak Oong, nah sia teh can paku metmek can bapak nu teu nyaeun aduh can bapak nu teu ngaku ieu ampun aing geus atuh alah ampun euy lah asa ku araraneh nya euy ieu Pak meureunnya anu disebut romantika kahirupan teh keajaiban ieu. anu teu mungkin ceuk abdi mungkin wae ceuk nu kagungan mah nya nu macak dikerdilkeun pisan atuh we tina gemleungna kabeh teh dewek Bener. dileutikeun ngahaturkeun Tri Puduh Laksa ketika bingahan kaula parantos dongkap nyumponan kana pangangkir sampean salaku panserna taku kituna mangga bade nyangakeun ka salira salaku panserna kaula parantos ngawujud sewang-sewangan kalayan warna sewang-sewangan ku kituna setiap aya dat aya sifat asma jeung af'al nyangakeun ka salira salaku panserna sudah teu ngalalarti ngomongna oge euy Atulah tahu. teu ngarti mah jeung aya dat naon teh bete Pak Dan sifat obrol asma. dat sirung sifat dat sifat asma af'al Tauhid ka jero sama. dat sifat wedak lipstick shadow tong heureuy Tahu euy. pingaraneun anjeun dat kitu ngaran kitu rupa kitu warna sewang-sewangan anu mawa Doh, watek sewang-sewangan pingaraneun anjeun anu panghareupna anu kacahayaan bodas nyaeta Sang Hyang Nur Banyu banyu. ngaran kaula Sang Hyang Nur Banyu sae dupi kaula anjeun kacahayaan koneng pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Bayu Nur Banyu Nur Bayu Nur Bayu teh naon angin tobat dupi kaula anjeun anu nomor 3 kacahayaan beureun pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Geni engah yang nurulung saya pisan mah nurus tunyung tah kitu saya tuh romantis tetengaran teh lain romantis aing mah roman bek ngahina ka aing sia teh dupi kaula tah anu pangtukangna kacahayaan hideung Sang Hyang Nurdani Nur Bumi. Sang Hyang Nur Bumi nya baelah Nurdani we atawa Sang Hyang Nur Osin sebab Osin mah sok ngukut hayam camani alah saha Pak nemete anu pangpekerna teh Sang Hyang Nur Uti Bumi. nah risi lain misalnya dengan Sang Hyang Nur Bumi atanapi Sang Hyang Adekarsa teh sarua hideung dupi apa nah apa anjeun wayahna
anu Nur Banyu timbalan wayahna pangbejaankeun Gatot Kaca kaula pangbejaankeun Bima kaula pangbejaankeun Kresna dupi kaula pangnewakeun Arjuna wayahna Arjuna tewak telemkeun dina cai kahuripan dina situ cikahuripan supaya eta panenung jurigna lepas di palih mana situ cikahuripan deh Pak tongoheun Saptarengga eta teh aya dina Mahabharatana Pak isna ari maneh da di dalang batur mah can nguping gitu ya tah kitu ya sae apa kaula kedah ngawartosan Gatot Kaca kaula Bima anu tukang kaula Kresna nu tukang kaula pikeun newak Arjuna urang telemkeun kana cikahuripan abdi newak cepot telemkeun ka sumur paheula-heula we jeung aing mina cing sia aing nek newak warisan tasak itu ayo pada lumampah dina waktu ini unyuk sumangga kaula nun cepot dek milu ka bapa nu mana maneh dah bingung aing di dieu yeuh mangkading aya 5 piliheun teh ce kudu milih nu mana aing yeuh teuing ada moal ka itu ka dieu ge mah nya ka itu ka dieu we sakitu mangga los bejaan maksudna samper urang serang di tiap-tiap penjuru eta nagara awu langit siap ya duh hebat kitu euy duh kompak tah mun rakyat geus ngahiji kieu nya euy da ieu mah kumaha atuh da papisahan sok pada lumampah Onyir tuh ngalengkah deui eta mah lir kilat we waduh Permios los Permios kaula nun siap los Permios dadeka kalah ditajong Pak Hai abdi kedah milu jeung bapak we saya coba mudah-mudahan aya dina kasalamatan urang sadayana ayo jak ka mah heula geus puguh we abdi bade ngampihkeun heula itu atuh bueuk sia mah batur mah anis kembang anis cacing ngukutnya ieu mah bueuk karunya alah ampun da si dawala mah kanu goreng patut bogohna teh da kanu geulis mah teh mah mungeun mak doana we mak kaula nun hanas ye cai tos asakeun datos karasa sarina bapak dek bajuang nyingkahkeun kaduliman kasarakahan kamurkaan anu aya di negara awu langit anu ngaku Sang Hyang Jagat Netra timalan doa anak mudah-mudahan selamat ayo